Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 10. Dina waktos ayeuna urang baris medar masalah atanapi materi ngeunaan wawancara. Materi wawancara mangrupa salah sahiji materi anu aya di semester kedua. Dipiharep hidupnya salian ti paham ngartos kana naon anu dimaksud ku wawancara teh. Paham ngartos kana naon anu dimaksud wawancara. Hidup oge tiasa mraktekeun wawancara ngagunakeun bahasa Sunda tangtosna nya. Eta tujuan pembelajaran wawancara. Yuk atuh urang diajar wawancara. Ieu mangrupakeun materi anu kahiji. Wawancara. Ieu hartosna dina bahasa Sunda mah nyaeta kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber. Ieu hartosna wawancara dina bahasa Sunda. Pami dina bahasa Inggris mah wawancara teh disebatna interview nya. Dina bahasa Sunda tanapi dina bahasa Indonesia disebatna mah nyaeta wawancara. Kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber, yaitu sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk mencari informasi dengan cara bertanya kepada narasumber. Bapak yakin kalian sudah mengetahui apa itu wawancara, tapi secara pengertian dalam bahasa Sunda mungkin kalian masih bingung. Ieu hartosna wawancara dina bahasa Sunda. Teras wawancara oge miboga tujuan. Tujuan wawancara nyaeta pikeun meunangkeun data jeung fakta. Ada kata pikeun nya di dinya teh pikeun hartosna untuk. Jadi tujuanana untuk mendapatkan data dan fakta. Contoh misalkan kalian mau tahu ilmu jual beli misalkan. Otomatis kalian akan bertanya kepada narasumber yang mengerti tentang ilmu jual beli. Bisa saja kepada pedagang, bisa saja juga kepada ahli ekonomi misalkan tentang ilmu jual beli. Jadi data jeung fakta teh ayana di narasumber. Tangtosna urang kedah nangtoskeun narasumber anu luyu jeung topik wawancara urang. Itu yang kedua. Anu katilu, wawancara raket patalina jeung kegiatan jurnalistik. Raket adalah dekat atau erat ya dina bahasa Indonesia mah. Jadi wawancara teh moal bisa leupas ti kegiatan jurnalistik, kegiatan seperti wartawan, anu aya kamera, tulis menulis, membuat laporan, membuat liputan ya dan lain sebagainya. Biasana eta teh ayana dina ilmu jurnalistik. Jadi kunaon disebutkeun wawancara teh raket patalina jeung kegiatan jurnalistik. Itu yang ketiga. Anu kaopat, upama urang rek ngayakeun wawancara ngagunakeun bahasa hormat pikeun ngajenan narasumber. Ngajenan teh nyaeta ngahargaan. Urang kudu ngahargaan narasumbernya. Ayeuna urang butuh informasi ti narasumber. Manya urang teu ngagunakeun bahasa anu sopan, seperti itulah logikanya ya. Jadi kita harus menghormat kepada narasumber. Itu yang keempat ya. Nalika urang ngawawancara. Terakhir anu kalima, saparantosna urang ngalakukeun wawancara, tangtos urang kedah nyusun laporan wawancara. Laporan wawancara bisa disusun dina dua bentuk. Anu kahiji nyaeta dialog, anu kadua nyaeta narasi. Engke urang diajar anu kumaha laporan dina bentuk dialog, anu kumaha laporan dina bentuk narasi. Ieu pedaran wawancara dina materi anu kahiji. Medarkeun nyaeta pengertian, kegiatan yang informasi ku cara nanyakan narasumber, medarkeun ngeunaan tujuan wawancara, teras oge wawancara teh raket patalina sareng kegiatan jurnalistik. Upami urang ngawawancara ngagunakeun bahasa hormat, kumargi urang kedah ngajenan
nya dina bahasa Indonesia mah menghormati atau menghargai narasumber. Dan yang terakhir nyata laporan wawancara bisa disusun dina wangun dialog atau narasi. Nanti kita akan belajar ke depannya. Ini hanya pengantar saja untuk kalian. Sakitu wae panginten materi wawancara dina waktos anu ayeuna. Bilih aya patarosan mangga tiasa ditaroskeun dina kolom komentar atanapi tiasa langsung wae di sakolanya upami pendak sareng Bapak tanapi tiasa ngalangkungan WhatsApp. Hatur nuhun kana paratosanana, mudah-mudahan naon wae anu didugikeun ku Bapak tiasa dipikahartos ku hidup sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.